mukminun anu bakal dibere surga ieu anu kasipatanku 8 sifat geus moal misleuk jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah kasipatanku 8 sifat tu bakal dicaritakeun di dieu geus surga 100%. Ulah cangcaya jadi ayat tanda-tanda ayat ciri-ciri jelema ahli surga di dunia kene katempo kadeuleu di dunia kene urang kuari jang diri urang we jang diri urang ye aya 8 ciri lamun aya geus teh surga sakitu bae ya Allah ya Allah nomor kahiji at-taibun mukminun anu bakal dibere surga teh mukmin anu babalik ka Gusti Allah dengan kata singkat tobat daek tobat beneran tobatna tanda bakal menang surga hiji ya Allah ya geus atuh kudu dijelaskeun ku ari tobat anu bakal ditarima ku Gusti Allah teh anu kumpul 4 rupa. Nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna korupsi misalna nah ieu nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang ate teh puas lamun ngadenge pamalingan deh ngadenge perkorupsian ku embung-embungna kabeulem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeulem ku embung-embungna balik deui lantaran geus tobat asa kabeulem hate teh nomor kahiji embung we teu hayang borok-borok aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge doang geus capek berarti geus bener teu hayang hiji nomor kaduana tobat anu bener teh ieu anadamala paliha pimamabo kaduhung migawe maksiat tugas kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung ya Allah nyesel amat baheula aing keur ngora purnah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abdi ku korupsi nyesel ku nyesal-nyesalna ceuri kaduhung baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah gak dicingluh baheula ieu balik kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh aing kaduhung nyesel ku hari teh cerik kunaon mah haji cerik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta Masya Allah kari timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduhung jasa cerik lain didongeng-dongeng cerik kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku kolbu urang aduh anu kagambar bu urang tibalik ka dia emang teu kagambar kalakuan urang teu kagambar
kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh gitu kaduh gambarkeun di jero hati ilah calon sorga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan nu geus teh dua nomor katiluna al-azmu ala tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deui ngazam catet moal balik deui aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus aing mah moal geus beres nomor kaopat ayyakunal hamil lahu ala taubat talaba ridwanillah babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geureum pan osok ka hotel bae neangan wetes kok kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain yang ridho Allah kusabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tawa kos itu beleumpeuh ngaranna tah sia kan biasana osok mawa jablay bae ku aing kadang jiji kupak suka panggil sia eta kos sia mah kuari henteu atuh kari teu kumaha atuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh keur ieu mah aing pandagang limbah kumaha ge ku aing kabeuli kuari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan apa lain tobat tah nu kos kitu mah ai sia kieu masuk na muajablay bae aing pan nyaho beus ieu mah kalerti kidul kok kuari henteu he sia emang teu nyaho emang kunaon bobogan aing na ieu teu dae gudang goblok jadi wao bae teu jadi alif aduh itu kumaha eta ge lain tobat tah nu kos kitu mah tambah teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah ini macam-macam berarti kan kudu kumaha tuh kieu sia keur kudu mau jablay bae kok kuari mah henteu goblok haram tolol teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ka aing teu hayang aing haram hayang nu gede ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh teu hayang haram ya jangkung gede urang Mesir teu hayang aing mah geus hayang nu hideung sareng negro teu hayang komo ka nu hideung aing mah bukan deuk hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah ge menang ridho Allah aing tobat ka eta bener coba bawakeun ku urang dibawakeun ku urang si Sarini kadinya ji cekna lumayan oke we ya masih kada deuk toelan kene mah goblok tuh mah kos kitu tobat teu opat karak atta itu ini jelas sama tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun kapan oh mah tobat wali deui tobat aduh nyeri wah sakampung nyahoeun kabeh nyeri aduh tobat wali deui borosot teh kaluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tak eta ngaranna lain tobat tambah kos kitu mah aduh eta mah teh ngaranna tobat sambal disebutna lada heuhah giliran we jengkol deui ngadahar deui bae masyaallah ulah kitu tobat teh kuduna asli at-taibun malah tobat aya 3 rupa hiji tobat fil Islam
dua tobat fil iman, tilu tobat fil ihsan. Masya Allah. Geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir, urusanana fikih. Tobat fil iman urusanana batin, urusan akidah. Tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah. Islam iman ihsan kudu belajar, abeh bisa moal bisa mun teu belajar. Naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang, geus ngabatang karak nyado baheula mah kitu ya sepeda leutik kan baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula. Eta belajar kan, geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat gitu. Urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli. Masya Allah, tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga atta ibunya. Tobatan ku urang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam. Urusan-urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu. Ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik. Ping anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu. Eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teh kudu dibahas di DPR sabenerna mah lamun urang make aturan syariat. Teh kudu teh batu jeung masing-masing. Teu meunang di deuleu. Jusi awewe nage make pakaianana tuh kudu make aturan syariat, ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupet. Di deuleu dihareup jeung di tukang WTP teh beda jeung leupet buatan kawaron nyepet. Ya Allah ya Rabbi, deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh. Di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebelahna. Ternyata ngaran tangan teh kos kitu ngaranna. Tah ulah kos kitu atuh make pakaianana. Geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai. Sanu rek ngeuleuh. Nah, si hade mata, si hade celi, kade irung, kade lisan, kade leungeun, rugap-ragap, kade lengkah, zahir. Di samping eta wuduna, nu bener, salat nu bener, perzohiran. Ya Allah, ya Rabbi, tobat. Kuari urusanana, urusan akidah, keyakinan ka Gusti Allah. Derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat. Urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Naon bae nu kumalandang di alam dunia suku opat suku dua bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha, rizqina ti Gusti Allah
tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinan anu bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya nu geus boga keyakinanna tinggi aing mah moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna orang pangkat syariat bersyariat pangkatna orang bertarikoh antara jeung antar pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia na gembungin ieu kana dunia ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teu sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia teu boga keyakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sungutna tah nggih aing mah jenazah teh ja ieu lamun teu dagang mah tuh aing moal dahar beuleunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar di teh loba keneh geus kana ditu loba keneh. Aduh, namun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul. Je tolol. Dalil ongko. Eta keyakinan kayak gitu. Ya Allah, masyaallah. Itu boga keyakinan tinggi makan gitu. Mang dagang. Maksudna iya ti mah bersyariat we, ge boga anak pamajikan urang dibere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung tak sapret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi nah aya assalamualaikum salam enal aduh dulur kula kunaon tabrakan aju bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah menit nginjem kadanan mentam tah aya di aing kakarek eta we katarima 10 juta bawa los Gusti cak pemajikanana teh atau cak anak napa kok dikasih aja ya atuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kan sejen potongan sih mokos gitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahanna moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya tah boga keyakinan ka Allah kuari urang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga keyakinan teh geuninganan epes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah lain berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian encan segala rupa urusan urang teh ada kudak ti peuting barang udang poek dekat cai anu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan tah lah aing daripada ke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan da jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kuntianak bae teu berani obat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah
ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan teh isa negara encan lempeng teh geus tobatan eta carita global rincianna masya Allah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti teh tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak ieu bentak teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap karasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes ieu teh nu Gusti rarasaan teh lempang kitu keneh tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cilik teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang saperna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu teh di aku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi celi abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu tak ayo geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajujanna nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun kajurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik urang datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang nyeurikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik yang ceurikan dosa encan urang urang paling ngejeurik ceurik tanya ku bisa kurang ceurik sedih anak lobaan anak lebaran itu bukan duit makanya ini keren ini aduh sabrol kudu ka rumah sakit bayar bidana gua aduh
nu kitu dijengjerikan goblok badanna. Nah urang mah cerik teh nu kitu. Eta si kurang aja cerik we. Karung di bawah batur. Aing mah bagian di bawah ku batur na bae nu nyaho ke bagian utuh mah sia terus bebeja goblok. Urang mah teu pernah cerik-cerik. Satu. Rahat saudara. Mandi. Wudu. Salat. Allahu Akbar. Sholli sunat li qadil hajat rakatin Allahu Akbar. Beres. Ya Allah ya. Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna. Tur dibere sehat. Tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna. Abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti. Abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat. Beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka. Tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sakabeh dosa. Bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi teh tapi Gusti bahkan Maha Hampura tataan urang dosa-dosa urang urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon age boloon ade nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipaan segala beureunan teh duit teu balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh tuh siapa sok juga lantur goblok keur tobat ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunana duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti. Mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap bid anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya nu sunah nu wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah, ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh. Mementak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh. Naon teh ngaranna? Tilang. Sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mendek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu. Emang teu kitu-kitulah. Encan lapor-lapor kerjaan nu sejen, encan nu sejen kegiatan-kegiatan. Beuh amis jadi kapolres mantap pada harayang ge. Jogok 100 200 300 400 juta mah jadi kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan. Emang kumaha gitu. Nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres meureun kumaha mun jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kitu
na yang meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat abdi mun teh kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ya mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya? Saya kan masih muda, tenaga masih kuat. Andai kata jadi satpam juga siap lagi saya. Goblok dek kira eureunna meureun teu budak. Iraha tobatna, sok tobatna. At-taibun. Masyaallah. Cik ahli usul fikih mata ibuna teh jama kebenaran mu'arab bil alif wal lam geus yufidul umum. Jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi. Nah ieu teh perhatikan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ataibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq. Kok kunaon eta? Tak eta urang teh ngaji teh hese teh kos kitu. Puyeng. Anu umum kok jadi ditahsis. Nah kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali jelema anu tobat eta adalah al mu'minun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang. Ya teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngahartikeunana aju hese tobatanan ya tobat teh emang babari gitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongok kudu tobat urang teh geus karolo baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu nya dewek ya sia tapi indah itu baheula nya dewek si mana tapi indah daripada mamah papa bari itu jorongos ongos nyebut mamah ongos nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh hei ka dieu heula hei ka dieu sakadeung sia heuy ka itu ka itu pamajikan atuh heuy mung aing mung nyebut ngaran heuy ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuy heuy ka dieu ai sa pamajikan emang enak heuy ye pa heuy cak mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ka Cilongok teh nya urang kan bakal pararay aduh ieu mah hampura nya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya heeh atuh padahal kakak ge milu neangan heeh eta teh pura-pura sabenerna mah atuh kongkorong dijual ku kakak nu 20 gram teh pada ku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah puranya ieu kakak aduh besi ge ka bawa ka akhirat ge mana geneangan kakak deui ge di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak da kakak keur bajidor nya bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram we hampura bae nya diridokeun atuh teu naon ka kula mah jeung geus ridho ya sabarang ti geuring geus nyaho eta ku kakek emang nyaho emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun benerita ya cerita dukun teh jadi lain sasaha cenah
Itu teh mah di Ciduhan dia liwat cek teh ditimpah mah komo. Biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah. Dukun bisaan mah goblok deui teh. Saya hampura. Itu di hampura kuning ge masalah tah geus ku lagi hampura deh Kak. Emang naon gitu? Atuh pada kula sok nyokotan duit di kantong kakak. Celok bebeja kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus sing hampurakeun bae geus geus hampurakeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling rido bae nya Kak emang deuk pairah kitu Kak bangun geus rada lain deui aduh tak eta teh geus geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu menta hampura kakak geus hampura geus atuh kitu keneh neng deui teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaheun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng na tuh bener bae ngomong kitu jadi teu bogo cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang sadan keur ieu ngomong mah wari batu dia nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nyanya tuh geus loba-loba dewe tetehnya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak kan geus ayeuna mah urang silih hampura ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teu beureunan tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahau kadua gaplok itu ge hampura atuh kata tandana ge aya tadi dieu tah naon eta urang ditampilin ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan asal ngaca sedih ku mamek teh harita kakak hampura geus atuh geus hampurakeun ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna geus hampura plong ngeunaheun ge bakal geuning urusan jeung pamajikan urusan jeung tatangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan itu iman keyakinan kumo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta diuk di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kosi dek di handap sarua bae dek bari ngedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngaroko ge teu masalah nang bari ngaroko bae tengah peuting padahal orang keur ibadah kadeulina mah kan urang keur ngaroko padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat tuh ya di pagahan ku kula seperti eta sok gerage atta ibuna tarobati urang supaya kasalalorga ji deuk kumaha bae eta malah mah boga junub ge boga junub masalah kos kitu mah boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan hudang jam 2 kacai ya meureun cai eueuh atawa tiris nah ieu mah ning tapakur bae siapa di mejaan goblok bener kita mah balik ngarokok orenganan keur neangan tanaga deui sugan teh mah bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya urusan ya Allah ya Rabb ya seperti itu sok gerak praktek
dan mandi tawan teh oge kieu urang salat dan bagus maca sholawat istighfar ieu bae kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge ke beda pasti jasa beungeut urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur nu ngaromongna isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cieuhan bae ja Masya Allah nya si eta ngomongna kuari jadi lemes matana ge sayup jeung ka direuna sinaran jaeu aya naonnya manehna bisa kos kitunya aja loyog karena ibadah karena berjamaah loyog sorangan kena mawaan ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus hese nyaritakeun ikan hese jeung ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca shalawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bae urang maca shalawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah geus nikmatan maksud salat teh supaya kehadiran Allah maca shalawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rarasa geus ngageser karesepna bakal ngageser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngageser karesep kana dunia teu pati pasti ke akhirat karesepna ka makhluk teu pati pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke ku Gusti Allah ngageser salat jadi sabodohan bakal ieu teh tina tobat mu'minun anu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyiriki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah ketika orang geus bisa tobat babalik ka Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ka Allah ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka na'udzubillah min dzalik tuh tobat masih diberi kesempatan kurang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah iklanna nyabutna ai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang kuari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah aing ieu menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ieu teh cilaka
bakal rangsa dan kabehan mau beres ya urusan anak berarti ya ke ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana wabe korupsi ya dalam ditataan kuari emang batu ambalaya korupsi murigak bulu orang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara janyana anu ngajelas-jelaskeun anak urang masa kadar macaan mah dibere henteu nyaho kabar bae ayo triliunan eta deuk diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae eta kapan nu bahayana kan duit rakyat duit urang kabehan engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan bupati naik seren cak urang teh emang urang duit aing punyana kabeh dikenyot disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo deuk kumaha gitu ja urang ngarasa kapaling kabeh kan diberitakeun kan ku malaikat inilah bupati kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek, melalui hidung. Nah, duit rakyat dilihatkan. Nah, hasil daripada rakyat sekian, kemudian disalahgunakan sekian orang kan nyaw, ganyang. Emang kumaha gitu. Aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti, goblok. Jadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun. Emang cenah bupati korupsi aya tuh nu henteu mantengan mal aya. Pensil bang aing tegep ngomong kos gitu punya ho pajar nama heuh orang bener dah di mana orang mun kukula dek ditataan dit duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas iya makan keur nyaritakeun tobat ente dicaritakeun gitu ulang ngeunah ieu keur carita eta sia ge sarua ieu keur nyarita sasaurang mah eta heula kos kitu bener catetana aya sabaraha teh APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real nya sia real nyaho kene bae resep jeung nu bodoh kieu ye eta kan kudu tobatan urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot eta kan kudu tobatan ieu kan deuk hayang ka sorga eta ibuna deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi korupsieun pi malingeun jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun-eureun ti ngongora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di hak ieu kan kudu ditobatan deuk kumaha hayang ka sorga mah nu mentek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyehil kudu ka neraka teh kumaha teh ku ulah-ulahna maling teh ya karim geus dicontohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Hanas urang kada demes di dunia Hanas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan ge
nu bentak diusahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia, pek bae dagang tapi ulah resep dunia, pek bae ceramah tapi ulah resep dunia, pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia. Antara dia dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema. Pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia, atur negara melalui jabatan polisi. Priwit tambahan diceuli di irung. Jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia. Bakal hebat jadi polisi. Salah jalan, Pak. Salah jalan ini. Tidak boleh. Ini aturan polisi, ini nggak boleh ke sini. Ini kan ada garit-garit singa. Nggak bener nyontet aing ngomong lah pokoknya. Nggak boleh nih ke sini nih, harusnya ke sini ya. Lain kali jangan ya. Oh Pak, ini jangan. Saya nggak perlu uang. Saya mah cuma ngasih tahu ya, jangan sekali-kali. Sorga ta polisi ta. Aduh, sorga ta polisi. Masya Allah. Wahara. Aturan di Indonesia harus pakai helm. Aturannya harus pakai helm. Manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing. Yang jelas pakai helm. Bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm. Nah, jadi harusnya bapak ini saya tangkap. Tapi Pak, ini harus pakai helm. Punya nggak helm? Nggak punya, entar saya beliin. Polisi sorga aja saya mau polisi. Nih pakai helm. Jangan sampai salah aturan. Udah saya beliin nih Pak. Berapa duit itu? Nggak usah. Pakai dah helm sono dah. Paling helm Grab. Jadi polisi visor kalian ya Allah ya Rabb. Hebat itu polisi. Ya, nu naik motor tiluan ditangkap ke polisi. Ini nggak boleh bertindak. Pas saya mau ke Cilongok. Ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal mah henteu nya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga tah polisi. Jangan laporan kula teh ditangkap kiai. Aju kula bebejan deuk ka dieu bae padahal mah tadi moal aju nama ka dieu bae bebeja. Aja sia ku polisi. Jadi amankeun ku polisi. Polisina ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih, atuh sorga tah. Loba kurang lamun endek jabatan polisi atau pakai ya polisi lamun polisi dek sanu ngatur di jalan lamun polisi dek sanu ngatur untung polisi pakai ka sorga jabatan polisi TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh mantak wajib dihadirikeun TNI jang pengamanan garda nah asal dipakai bener demi bangsa jeung negara. Iya, teman-teman, salah ya sebenarnya di polisi, ya di tentara, baik-baik asal lu bener, sakitu hungkul. Orang kuari lain negara Islam, tetapi kan aya hakim teh make aturan HAM. Orang kuari boga masalah. Nah, kuari boga masalah diajukan kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam, akur jeung agama, boleh orang tak hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang, tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, negarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal kitu doang geus aya aturanna dina fikih. Teu hese gasa teu hese. Komo ngadengekeun mah bari hitut los. Babarhi sebenarnya mah asal urang nyaho. Asal urangnya, masya Allah. Urang wari urusan tolak. Wari tolak tilu iya. Bain kubro kan menurut agama. Usul wari ke hakim. Ku hakim dijadikan tolak tilu jadi hiji. Tak eta salah hakim. Ulah dipakai. Ketika cak hakim tilu berarti bain barin kubro. Pakai bener kan tinggal sanajan cicing di negara demokrasi make aturan-aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih yakni syariat pakai. Ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake.
geus bae atuh putusanana tilu jadi hiji balik deui ka kiai Pak Kiai hah ieu tilu kok jadi hiji ge teu bisa ngitung meureun teh mah hakim bejakeun ini tuh satu aku sayang ibu dua aku sayang tiga satu dua tiga hakim goblok gitu atuh aing sok resep ya tungtung nama nah iya maksudnya ya tah ulah kaget urang di negara demokrasi diatur dina fikih walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai henteu jeung aturan fikih sesuai pake henteu sesuai ulah tinggal kitu bae paroid urang urusan paroid terus ka negara cak negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui anak angkat mah darah darah batur anak angkat mah anak angkat bisa diurus doang tapi kan dikawin mun lawe bisa dikawin kan warisan teu meunang nah kuari dijadikeun ahli waris ku negara teu sesuai ulah dipake kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teu ngawaris pake sebenarnya mah uhesena babari ngomong mah tuh kan gila sok datang sok haji sesuai dengan aturan ternyata sesuai pakai ternyata sesuai ulah laporan deh ke kiai pakai aturan kiai ulah sieun-sieun orang kan ieu teh hendak menghadap Allah jadi make aturannya nanti sesuai dengan aturan agama dek nanaonan kurang doraka aya kena tanyaeun masalahna aya kena tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teu meunang kawin eta kan aturan Yahudi iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat kan gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jaka kara kuari bae nah kuari teu akur jeung aturan agama tabrak ku urang masalah tinggal kuari kieu ye ieu anak urang umur 17 tahun awewe dek dikawinkeun sedengkeun di negara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun berarti kakurangan sedengkeun cak agama meunang cak negara henteu tarud antara agama jeung negara lakukeun agama engke ka negarana geus ya dek kawinkeun anak aing tanda tangan ih enggak boleh ya oh saya gua gitu nah kuari jang kalancaran eta urang mere tak eta teh doraka apa henteu tinggal kituna doang nah anu mere jang kalancaran aturan agama jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka nu narima nu doraka atuh pukul makan ditelaah kayak aing ieu bukan masalah kos kieu coba aing ge bisa anu nanyakeun kayak kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogok nama jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu kefarat geus ngan nu narima nu doraka geus bae urang mah teu doraka nyana nu narima kecuali ku nyana ditarima bae mah tadi bilikeun deui aduh masalah tah mah kos kitu oh tah loba aturan-aturan kos kitu teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat negarana negara HAM geus dipaksakeun kumaha nyana bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun engkena mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunya adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat sih ka nu nyieun dunya tinggal kitu bae maka dikutak-katik urusan nafsu urang nah dengan kutak-katik urusan nafsu urang didinyalah letakna kesalahan urang
atuh geus dunia nangin Allah diaturna ku Allah make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho lamun dikitukeun kan urang teu kumaha coba sia ngomong coba sia ayo ngomong tolol teu kan kulantaran urang mah ieu teh wayang di negara urang teh ieu teh dikendalikan kudu kieu urusan Corolla bege ku deui nah kamari ulah ka rumah sakit bege ditugas Siloam hese aturanana kudu didaftar disorot kakarak make stempel di dia make peneng cet jadi make peneng lain sepeda bae di penengan nah urusan ke rumah sakit baik bari kos kitu salah itu mah ketertiban bagusan meureunan beusi ayat nu terjangkit beusi eta urusan syariat ieu tapi kan lamun kuari datang ka Baitullah kosong deuk kumaha moal datang ka kosong mah moal kosong ti manusia malaikat mah tetep moal datang ka kosong mah geus aya jaminan di dituna ngan keyakinan anu eueuh keyakinan anu eueuh tetapi kan urusan ada di urusan politik kita kan teu keluar di urusan mana ujung-ujungna pula lamun ngabahas urusan corona ku hari bisa teu paham kabeh ternyata jeung ternyata horeng ternyata dan ternyata wah geus acak-acak mantap merambah ke unggal negara nah timbul bae suuzon naudzubillah min dzalik horenganan jeung horenganan geus teu kudu dibahas sama kos kitu sebab eta ieu mah urusanna urusan waduh kelas lain kelas urang jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujungna mah atuh ieu mah pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah urusan jadi suuzon kan nah makanya kesulitan ku hari corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liar apakah memang ieu tina virus bom tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis coronana ku akur iyalah jadi pembahasan timbul kan suuzon dah teu gua deui makana boga HP na ulah bujur bae mebujur bajeg susu tarololnya jadi mah teu kudu make HP eta pokos kitu mah Masya Allah ya si budak HP datang ka wasiat kudu dibawa ka kuburan teu nyawa naon keur carita nah lantak atuh terus ka unggal negara dikendalikeun tuh kabelah dituna geus wallahu alam gara ge politik atuh Gusti Allah Pak ngeri urang tobat geus lah urang japaeh mah urang bakal jeung teu nyaho iraha do jelas mah paeh urang mau iman Islam aju dosa dihampura geus sakitu at-taibun al-abidun nutara robat tu bener tobat natur anu ibadah anu ibadah nate anu al mukhlisuna ibadatan lillah anu ibadah nate bener-bener ikhlas ulaya embel-embel nanaon bener-bener ieu teh salat dititaku Allah atuh wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard bener-bener nunitana Allah menghadap ke Allah tanpa aya embel-embel non ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati segala rupa ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun pati kaulah ngadamal kana jin jeung manusia kecuali ari adimi shalat ala al-habib Muhammadin adimi shalat ala al-habib
وقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله محمد ذو الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله نبينا الأمير فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا